Ay si budak kamarana iyo. Aing main tinggalkeun bae. Gahil doang. Kabeneran ibu budak eueuh. Asal nama aing bawa kena saldodana ieu, sasaker peuting. Kamar ieu HP aing nya. Oh iya. Ya po ah. Nunggu gacor masih kakek ieu dak. Yang bener. Kali 50. Wah, gor doang. Aing. Lewat doang, gahil. Kali 50 lewat doang, gahil doang. Kali 1000. Lewat doang di bae, persaing mah. Aing lem tembus eta kali 1000 aing kebeuli deui motor mah. Aing. Aing surprise ieu. Rungkat di bae geus kieu mah. Aing nya saldo geus beak, aing duit geus teu boga. Soalna ieu lamun didepoan deui yakin aing mah tembus ieu. Geus aya lewat kali 1000 kieu mah. Kemana aing nyar duit geus kieu nya? Apa aing ngagadekeun sawah kitu ieu? Kasih RT sugandaekeun. Dan upload video aing ieu. Nah konten aing ieu mungkin rame-rame na ieu. Oke. Yang video heula aing ieu, mah endah. Juga gak aing video na. Ini saatnya. Ayo, kau beli kenangan kira? Enggak. Dah. Edan. Dia ngaing geus kieu mah. Nya deui ah. Eta si RT nikira bener nah eta kalau ku anak itu bae. Ilun ah. Tolong. Si gahil dia bek. Sueuh naik mah jadi belenggokan dia. Tiba-tiba celok we di harapan aing. Ade nanaeunan tre, jojoge dan tengah radik, nikira endahna tadi ya. Ketinggalan zaman dia bek. Tanya Aquarius sim konten. Ada konten aing rame. Bener tre. Pan aing mah teu kabeduga nu kitu. Dia nora-nora teh aing. Dia pernah dia datang ke dia, pernah aing. Ku kieu tre aing sebenarnya mah ka dia aya perlu penting. Oh, penting. Aing penting mau orang ngobrol di hareup supaya ngeunaheun. Oke. Ayo. Sebenarnya nayanan gitu baik. Iya puguh tre nya. Pan imah aing ieu nek urug iya. Kudu meureun aing ka dieu teh ya kitu boga perlu ka RT kitu. Ya ngagadekeun sawah jeung edan imah dia urug. Ayo. Baik tampal gitunya. Kurnya amat yang baik ada baik. Berbukat cinta lajuna baik. Eta mah dia tre. Citra lain cinta. Oh baik, hampura. Haju, kumaha ya maksudna ya? Oh kieu tre nya meureun pan maksud aing tadi ngajakeun sawah teh meureun apal dia sawah aing anu di ditu dasar mangsa kotak eta kehirupan mah aing jeung aing. Gitu. Apal yang eta mah baik. Oh eta tre
Jalamun misalkan atau digadekeun ku aing merenya atau aing hujan kahujanan, merenya panas kapanasan, mos kahujanan jeung kapanasan mah tre aing mesin katinggang doang. Lamun katinggang aing kumaha? Meureun kejenatna segebek can. Nya bek. Melas amat kayak gitu mah. Hajun dek sakumaha kira-kira tadi gadekeun aja aing boga atik mah ieu. Lamun lain ka dia mah kawan sejati aing. Mau ala dari keluarga ya. Yang kebutuhan kayak bulan harap Aing mah gede-gede tre. Moal teh aing mah 500.000 deh. kira-kira eta sakitu bahanna cukup Cukup sugan tre, jangan ukur jeung meuli galar doang iya anu rempagna. haju ieu dek cash apa dek ditransfer bek Mun bisa mah transfer bae tre. Ya besi kapake doang ai cash mah. coba ka dia mana nomor rekeningna Barcode-nya. aha nah guys Nonya. Ampura bek dong naik nanti bisa mantuan nih ja aya kesibukan ya tik mah ya Kasibukan naon tre? pan aing goreng masih sibuk konten bek jadi artis Gahil doang dia tre. Kanges burung yang baliknya. Nohon. karunya amat eta kawan aing segebrek mudah-mudahan ulah kan yang kenteng beda bek karunya aing mah karena kentengna beuting peupeus heeh Ini saatnya. Depo. Saldo geus menang. Ladang gadekeun sawah. Depo deui Yakin aing mah tembus ieu ku ari mah ieu. Soalna tadi ya kalian 1.000 geus aya lewat ieu. Tanda-tanda maksuin ieu. Aduh, iya kuari nyaran nu digawe ku hese-hese teuing ieu aing ya. Hayang nyangan galengan ja baralai galengan. Eueuh nu daek sakali. Teuing ku musim hujan meureun. Aduh. Rungka di bae. Mana duit geus beak ieu ladang ngagadekeun sawah. Kemana ya aing geus kieu nangan jeung depo deui. Apa ku aing gadekeun deh kitu nya? Sawah kaji aspal. Penasaran keneh soalna aing ieu. Heuh aing mun teu ngaji aspal, sugan daekeun ngagade sawah aing. Waduh, ayeuna si gebek nelpon aing. Halo, Assalamualaikum, Kak Haji. Waalaikumsalam. Ayeuna bek Di mana ya Kak Haji? di saung sawah. Oh, di sawah. Lain pugu ya. Kami buka perlu ya Kakak Haji ya. Kadieu bae dia, aya perlu mah. Samper aing ka saung sawah. Moanya catangnya ranu ngising. Oh, kami kuari kadinya nya. Kak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Mana cager? Atuh kadeuleun aku dia. Sakieu aing sehat walafiatna. Aya perlunan bek. Doang penting amat. Iya Kak Haji, puguh mah ya. Coba Kak Haji ngomong mah ge nya ulah haliwanan. Iya kami ke adeuna mah ya boga perlu Kak Haji. Anggareun sawah ya Kak Haji. Cuman Kak Haji daek kitu. Lain sawahna nu di mana bek? Emang dia boga sawah?
Eta mah ka haji ku kabina-bina teuing atuh aya sakotak mah ka haji bari jeung bebenanganna ge menang meureun sakarung sapacong mah. Bating torek sawah sagede kitu ge ku dia anak digadekeun ka aing. Ai dia ngagadekeun sawah jeung naon? Oke ya ka haji iyalah hayang boga WC dari puh ieu ngising kudu dina tanggal kopi bae mangang ge. Doang manuk pacikrak bae nganggerna kopi. Lain eta sawah anak digadekeun sabaraha ku dia. Atuh hayang bae ka haji 2 juta mah. Kaju ya dibayar anak pakai emas apa pakai duit? Mun bisa mah ka haji transfer bae nya. Oh, ku yang ditransfer ku ari nomor rekening dia masih nu baheula kan? Iya ka haji. Sah geus tah. Oh, mohon ka haji. Mohon. Abarungnya ka haji kitu mah kami balik merenya. Nuhun ya. Assalamualaikum. Salam. Dulu masjidkan heula yang nong sawah na ya. Wah endah ku aing sawah teu ditong mata gadian teh si gebek. Si gebek terajin ya karena sawah na hiem ya karena pari atuh mal endah ya. Tuh, ai kieu mah kan bagus ana pare nageng ken teu hiem. Halo guys. Ai. Eta si RT nya naon di sawah gadean aing? Teh, ade nya di sawah aing. Ai Pan, ka haji akuanan. Pan ka haji. Oh, nenan ngakuan eta sok ka haji. Atuh pada mah sawah aing menang gade. Atuh kami kita sarua menang gade eta ka haji. Ai pantai dia kereng amat. Hayang kumaha dia jeung aing. Atuh siap ka haji kumaha ge ha. Dilayan aku kula di sawah mah. Kemana si haji? Tuh, kan cik aing ge. Karak dibere jurus kitu bae goeng. Oh, leungit. Oh, di mana aja tadi di dia bae. Hei. Suganda ka haji. Ngiles. Ayo teh, hayang kumaha dia koeng di layanan. Ayo, Ji. Ayo. Dia tadi kukumakan ku nggak guling sorangan dia. Kayak Ji. Kurang kudu musyawarah heula ya. Sebenarnya ka haji enggak ada sawah di saha eta. Aku aing mah enggak ada sawah teh si gebek eta. Waduh. Di sarua ka haji kami ge di si gebek eta enggak ada sawah. Wah enak ya lah dia cara nama si gebek ngaributkeun urang ieu teh. Teangkeun urang ka ditu. Oh bener ka haji, moal endah kurang ieu. Entah di pente penjelasan nama. Ayo ka haji. Depo deui. Kek. Enak aing di dieu mah ieu bisi. Aya budak ka dieu ngan tidak ka ditu aing enak aing. Talam di dieu mah aman aing dieu mah anu ganggu ieu. Wah enak kok si gebek teh dia sama urang. Bener ka haji. Haji, tuh, jelema tuh. Bener heuh eta jelemana tah. Teh sargap urang. Oke. Hei dia gebek. Hei dia gebek. Alakon kitu mah dia teu endah. Sawah kasasa digadekeun dia. Ka aing digadekeun, ka si RT digadekeun ku dia. Aing kitu carana mah dia ngadukeun tetangga dia. Aing mah kieu carana mah teu terima bek. Balikeun duit aing ka dia.
Duit aing ge balikin dah bek. Datang kayak mah dia melas banget dong heeh. Orang kelakuan dia gitu. Berangkat aing tunjuk dia ya. Aduh, kumaha ieu kami. Duitna geus eueuh beak. Kumaha ieu ngagantian ge. Duitna ge geus pake depo. Astagfirullahaladzim dia bek. Orang eta dia ngagadekeun sawah pakai depo duit aku dia. Bek, kalakuan kitu mah dia hirup moal bener. Dia saumur-umur ngadepo bae mah. Sagalang sebeak ku dia. Digadekeun dijual. Jadi eueuh anu caritana sugih menang judi bek. Iwal ti bener hirup mah. Ibaratna dia daek mawan balken tanaon usaha naon bae. Iwal ti kitu hirup anu ngeunaheun mah. Ieu mah gaji. Duit cenah mah moal baik deui. Ini sawah kurang ya mang selain gade deui sistemna. Bagi dua bae kurang je. Teh kumaha nih kurang jelema ieu geus kieu. Hei, tahan. Cek lantai, orang kurang teh, cek lantai. Rasa kuda gebek. Bener teh. Aya teh ka mana ieu? Teh. Udah beda dia gade.